Wabarakatuh, nami abdi Davina Maharani di kelas 10 IPA 5. Jadi abdi bade ngawawancara rancangan abdi ngunaan kegiatan diajar di bumi. Pak, Kak, abdi bade naros salami kegiatan diajar di bumi, kumaha carana anjeun ngabagi waktos antara belajar sareng ngabantos sepuh di bumi. kami abdi mah kan waktu ngabantos sepuh biasa anjing-anjing. Nah, kami diajarna abdi mah biasa nama ungi gitu. Mungkin upami nuju hoream diajar, naon anu dilakukan supados anjeun teh semangat deui. Kami abdi kami misalnya abdi tos hoream, abdi biasa nama sok nyetel musik sareng diajarna gitu. Jadi janten lebih semangat. Naha aya gangguan salami proses belajar di bumi. Sejauh ini mah tak aya, paling ngan fasilitasnya doang sih, fasilitas diajarna gitu. Langkung saya diajar di bumi atau langsung di sekolah? Sebenarnya mah teu aya bentena, paling bentena tuh kami di sekolah mah langsung ku guruna, kami di bumi mah kena nyalira gitu neangan ilmuna gitu. Belajar di bumi sesah atau henteu? Sebenarnya mah itu tergantung ti pelajaran anu dipelajari ku arunauna. Kami misalnya susah ya pasti, kami misalnya gampang teu oge. Naha sepuh sok ngadukung salami kegiatan diajar di bumi. Ngadukung wae. Nah, paling kami diajar di bumi sok dilakmam gitu. Misalnya kegiatan lainnya. Minggu satu hatur nuhun tos diganggu waktuna. Ya, sami-sami.